أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu nekatkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdik an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah wa asyhadu sareng nekatkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdik anna Muhammadan kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Ari patokan marifat eta kieu idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma huwa taraddudun muwaffiqun lil waqi'i nasi'un an dalili pamanggi anu jazim nu teu keuna gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alasan. Ari patokan tasdik eta kieu ma'al iddi'ani wal qabuli dibarengan pangakuan sarta panarimaan. Ari sega tasdik eta kieu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Raditu ridho abdi billahi ka Gusti Allah rabban abdi mangeran wa bil islami sareng kana agama Islam dinan abdi beragama wa Muhammadin sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad nabiyan abdi nganabi wa rasulan sareng abdi ngarasul wa bil Qur'ani sareng kana Al-Qur'an imaman dipake padoman wa bil mu'minina sareng ka jalma anu iman ikhwanan abdi duduluran.